Uih ti kebon, cair hasil panen labu, lanjut bikin bala-bala dina tungku. Alhamdulillah besti teka raos atos jadwal panen labu deui. Samingon-samingon teh meninya releknya. Teu besti abi teh teh kaleresan bade panen labu. Panen labu na oge nyalira, soalna si Bang Haji mah bade uih deui saweuna teh. Singkat cerita panena atas uwi besti salaras nama abi teh sarang teh lilis. Soalna teh Reni pas nuju ngadamel labu teh lilis nyamperkeun. Alhamdulillah jantan anu ngarencangan. Wih ti kebon teh kalasing calalangir besti. Singkat cerita abi tuh saya di bumi deui waktosna pencairan. Alhamdulillah besti, perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Pokoknya mah kedah lebih semangat deui. Kieu we besti abi anu janten raosna teh ka kebon dikeureuyeun, bikin konten oge dikeureuyeun. Pokona mah teu kengeng menyerah buat para konten kreator. Sakedik-sakedik oge upami dikempalkeun mah bakal janten seueur. Ya kitu we lah besti, berhubung pencairan tos beres, lanjut aya nama urang ngadamel heula bala-bala. Berhubung diteun si bunda teh seueur nu didamel, nyantos we abi teh ngadamel bala-bala. Kalau besti bari ngadamelna oge dina tungku. Saking ku enakna ieu bala-bala, si teh Reni teh kalah kalap besti kaseueuran teuing ama bala-bala. Dan pada akhirnya si aku teh janten kaduhung. Atuh tidinya teh abi teh memutuskan deui we hoyong hidup sehat deui sapertos dulu. Hidup sehat teh penting pisan. Nya kitu we lah besti, nu intina mah jangan lupa selalu bersyukur.